dawuh menakte di bajang Bapak Hajat diaturan macam mangga. Pak Hajat. Bos cilok, ayah bos cilok. Kangge bos Rosa. Ayah bos Bekasi. Ayah Bekasi. Bos Ayah Tanjung Nendra. Priok. Bang Ibu. Itu deui sorang bedi luhur megang pari pos teu payah lepas saeutik di diri abdi gera-gera 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 kangge bos ayam sayang kangge Bapak Hajat sayang mana nu kudu dipilih anu ieu gaya anu itu gaya anu ieu lincah anu itu manja aduh bingung milih mana anu kudu ditampi anu ieu gancang bukan jadian anu itu gewat minta putusan aduh bingung milih mana panondari ieu nu anu gelis hoyong disawer ku Bapak Hajat Bapak Hajat Bapak Hajat ayo udah larang
kacis abdi moal kabitan lain butuh ku harta ujang bandana abdi mah butuh nages ku etanana nu bakal nyugemakeun ka abdi teh hate abdi nyeun bakalan lugi bos ayam lagi hayang kawin geus laksana bungah kacida bagjana alepaskeun titel jomblo uing pareng repok jodoh repok jodoh kajurung kudoa indung dijajab ridho di bapa digaronjak tetangga dinyangka kawin laksana asik kawin laksana panganten anyar keting kahiji sok jaim panganten anyar keting kadua iya panganten anyar menta tuluy katagihan panganten anyar hudang sare kaberangan bakat kuareg mepene kawin laksana asik dinyangka kawin laksana kajurung kudoa indung dijajab ridho ti bapa digaronya ku tatangga dinyangka kawin laksana kawin laksana panganten anyar peting kahiji sok jaim panganten anyar peting kadua iya panganten anyar menta tuluy katagihan panganten anyar udang sare kaberangan panganten anyar peting kahiji sok jaim biasa nama panganten anyar peting kadua iya panganten anyar menta tuluy katagihan panganten anyar udah sare kaberangan panganten anyar peting kahiji sok jaim panganten anyar peting kadua iya panganten anyar minta tuluy katagihan
pilihan panganten anyar udah sare kaberangan. Dekat keluarga gue pendek. Rupa kuring cek batur mah goreng patut kuring seri da memangna nya pisan pedah eta eueuh anu baragoheun kuring teu sedih malahan hate gumbira. Sabalikna lamun rupa kuring kaset meureun dieueuh bakal ngabagikeun cinta unggal poe awewe ngantai daratang mareng tadi kawin kajen bari dicandung ge resiko nu goreng patut Paling-paling ditampik ku anu gelis tapi mun jadi nu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin. hebat batur kadieu gerakan rumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Hebat batur kadieu gerakan rumpul Khusus keur nu goreng patut nu kasih ulah ngiluan. Rupa kuring cek batur mah goreng patut kuring seri da memangna nya pisan pedah eta eueuh anu baragoheun kuring teu sedih malahan hate gumbira. sabalikna lamun rupa kuring kaset meureun riweuh mikiran modal keur kawin unggal poe awewe ngantai daratang mareng tadi kawin kajen bari dicandung ge resiko nu goreng patut Paling-paling ditampik ku anu gelis tapi mun jadi nu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin. hebat batur kadieu gerakan rumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Hebat batur kadieu gerakan rumpul Khusus keur nu goreng patut nu kasih ulah miluan. resiko nu goreng patut Paling-paling ditampik ku anu gelis tapi mun jadi nu kasep meureun riweuh mikiran modal keur kawin. hebat batur kadieu gerakan rumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Hebat batur kadieu gerakan rumpul khusus keur nu goreng patut Nu kasih ulah miluan.
Bapak Gunawan, mana Bapak Gunawan? Bosnya Pulau Intan. Alun-alun Majalengka, puseur daya negeri urang, diapit dua bundaran, cuci gasong jeung dimunjung, empat segala rupana. Pak Gunawan, rengak pola rahayatna, sebudak tur tekolotna, rasanya mun berang tinggal suliwarkan mun sore barudak marayapan, mun peti tinggarlit lampu taman, omong minggu ramena kakulungan, alun-alun Majalengka, pajan kidul kalih gedong Sigro, belah kulon Masjid Agung, rayatna ngabaktina agamana. Mangga mama pada manjang mah. Kalau Bapak Hajat, mana Pak Hajat di atasan? Pak Gunawan, bosnya Pulau Intan. Alun Majalengka, puseur daya negeri urang, diapit dua bundaran, cuci gasong jeung tempat segala rupana, rengkak pola Kalau Pak Gunawan ada, Pak Gunawan, bos Pulau Intan. Suruh ke sini ayah, suruh ke sini. budak tur tekolotna, rasanya Pak Gunawan, mun berang ting suliwarkan mun sore Pak Gunawan, barudak marayapan, mun peti ting suliwer lampu taman, omong lamun peting minggu taman atuh katulungan. Bapak Hajar, Alun-alun Majalengka, Pak Haji Alex, kidul kaler gedong Sigro, belah kulon Masjid Agung, loba rakyatna napatina agamana.
dua bundaran di Cigasong jadi bahagia tempat segala rupa. Bos Pulau Intan mana? Rengka pola rahayana tebudak tur tekolot res anu sangat siapa mah komo lamun muni minggu ramena dekat alun-alun Majalengka kidul kaler gedong sikro belah kulon masjid agung gimana mama?
Jengkol, asin, urap, ulu kutek, ih. Asin, tumis, tempe, tahu, angin kacang, urap, ulu kutek, wayah nak urap deui, wayah nak kangkung deui, wayah nak walah deui,
catur